Kemana Pak? Biasa jangan rek maro bagong. Bawa hebah. Kunaon dia Ajay? Sedih geramang Ajay. Sedih kunaon? Papa Ajay geramang di kantor polisi. Ajay yang minta duit kasa geramang. Alah? Si Mama atuh aya meureun si Mama? Si Mama di rumah sakit, Mang. Innalillahi. Karunya budak ieu. Geus Ajay tong sedih. Geus we Ajay jeung Amang nya, eueuh si Mama eueuh si Bapa ge. Jeung Amang we, kalau tong sedih. Aya jeung jajan mah jeung Ajay ya. 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 Jajan jig. Dijang Ajay, Mang. Jeung Ajay sok. Nuhun atunya, Mang. Jajan. Heeh, sok. Karunya nya guys ya. Berarti keneh taringalkeun. Kela. Aya nu salah ya, euy. Bapak di kantor polisi. Ada polisi pan si eta mah bapana. Indungna di rumah sakit da bidan. Anjing. Duit aing kan sakitu-kituna. Anjing geus katipu deui wae anjing ku si eta. Ya Kristus. Naon? Oh, tong tukang teh diukna teh. Loba sireuman tanggal salam. Oh, iya nya tanggal salam teh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalamkeun ieu anjir. Kira-kira tanggal salam. Naon? Yuk aneh ya HP Bibi mah. Kunaon? Kan be aku tananya ku Bibi pakai mukaan TikTok jeung YouTube. Tapi kok aneh nu minta dihampura teh propederna ka Bibi. Arek ke Bibi nu minta dihampura da be aku tanah ku Bibi. Emang gitu konsep Nabi. Ya, jadi lamun misalkan kuota beak itu providernya minta hampura ka Bibi, maaf Bibi tidak bisa menggunakan kuota. Teu bisa nonton TikTok, teu bisa nonton sarupaning. Kitu maksudna. Dihampura teh ku Bibi eta providerna. Henteu ah engke wae lebaran hampurana. Lila keneh atuh aing. Ya guys ya. Karunya eta provider anjir teu dihampura ku Bibi aing.